Umay, marane parwasa. Oh, Puasa tuh, dia lulus tuh. Bener, mana puasa? Mana puasa? Puasa pe. Alus hari itu mah euy, hade. Heeh, ngan tadi mah urang puasa teh hampir batal. Gara-gara naon euy? Genok, keheul. Heeh. Campur nyeri hate urang. Kumaha gitu? Pan urang teh keur ngobrol jeung Dewi Askia. Kurunyung si Bah Toto. Neng, ngobrolna di luar yuk, ulah di dieu cenah. Dibawa ku si Bah Toto. Eta Aduh, hati-hati. Eta mah aki-aki teh teu nalipak maneh. Tah, eta Ngukur ka kujur. Kurna mah geus picontohan urang-urang atuh. Eta dek picontohan balabah manana gerak geus kolot buuk di beureum mana naonan Dah. ya. Aya lebih kasieun bener. aduh. Nah, maju. Ngaromongkeun dewek euy. Heeh, naon gitu? Cik atuh jeung bulan puasa jeung naon. Ah, bebas rek ngomongkeun didinya mah rek bulan rewah puasa ge bebas. Yo. Nah dikira-kirana dewek sieun ku sila laing. Sok lawan. 1 2 3 4 5. Diwakilan. Punten aing kudu sieun. Dewek oge didinya jangkung moal kudu ditarajean. Sok. Sok. Teteh. Nyaan. Sok. Aing. Hei, jangan urang euy. Hei.